masih menceritakan kisah tentang istiqomahna jalmi nyupri ilmu meskipun teu gaduh bekal. Kemarin kisah pertama teh nyaeta Imam Syafi'i ketika beliau mengunjungi kota Madinah untuk mencari ilmu karena majelisna Imam Malik. Imam Syafi'i masih usia 9 tahunan miring dina riungan majelisna Imam Malik bari nyoret-nyoretkeun curugna kana pananganana nalar hadis 18 hadis tiap dintena anu diwurukeun didiktekeun ku Imam Malik. Perjuangan anjeunna teu kagaleuh, buku teu kagaleuh, ayeuna tinta teu kagaleuh, palapah korma, jadi anjeunna ditalar naon rupi ilmu hadis Nabi anu didugikeun ku guruna Imam Malik. Akhirna Imam Malik nyauran ketika beres pangawasan, nyauran ka Imam Syafi'i. Ternyata Imam Syafi'i sanes keur ulin-ulinan panangan, tapi Imam Syafi'i eta teh keur ngabantuan nalar hadis anjeunna dina emutanana ngoprek panangan teh. Dipintonkeun dipainun Imam Malik naon rupi anu didiktekeun ku Imam Malik katalar di luar kepalana Imam Syafi'i nu diaos tadi salami halakohna berjalan. Terus kitu Imam Syafi'i dipiwarang sina bertakwa ku Imam Malik supaya ngaraksa dirina, supaya getol ibadahna, supaya getol ngajina, supaya sieun ku Allah. Sabab tos katingali ku Imam Malik, Imam Syafi'i teh pibakaleun jadi jalmi anu luhur darajatna. Ta eta carita eta hikayat aya dina kitab Tadhkirun Nas halaman 281. Dikutip ku Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Carita nomor kedua masih tentang Imam Syafi'i, ayeuna nasya'a tumbuh. Nasya'a tumbuh saha Asy-Syafi'i Imam Syafi'i radhiya moga tinggal bendu saha Allah Gusti Allah anhu itu Syafi'i. Imam Syafi'i bertumbuh besar yatiman bari kaayaan yatim tos teu gaduh rama, yatiman bari kaayaan yatim. Fi hujri ummihi dina kepengurusan indungna Imam Syafi'i. Fi hujri ummi dina kepengurusan indungna Imam Syafi'i. Jadi diurusna teh ku ibuna. Imam Syafi'i tumbuh berkembang tos teu gaduh bapa, diurusna ku saha? Ku ibuna. Singkat arti ame bebaringkeun nulisna. Pikilati aisin dina saeutikna kahirupan. Pikilati aisin dina saeutikna kahirupan. Maksudna saeutikna kahirupan teh teu jiga nu sanes seueur pakayana, seueur beasna, seueur bawangna, seueur artosna. Tapi di hirupna teh pikilati aisin dina saeutikna kehidupan. Teu pati gaduh kitu jalmi teu aya pami. Saur Sunda nama jalmi teu aya ibuna teh. Wadoiki halin jeung rupek tingkahna. Wadoiki halin jeung rupek tingkahna. Kondisi ari tingkah, rupek kondisina sangat sulitnya. Begitu sulit kondisinya. Ripuh kondisi ekonomina ripuh, kaayaanana ripuh. Imam Syafi'i teh sareng ibuna. Wakana jeung bukti
itu Imam Syafi'i, wakana jeung bukti itu Imam Syafi'i fi sibahu dina tingkah leutikna itu Imam Syafi'i, fi sibahu dina tingkah leutikna Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i masih kecil, yujalisu eta diuk, yujalisu eta sok diuk, mujalasah teh ngiring diuk itu Imam Syafi'i, yujalisu eta diuk Imam Syafi'i al ulama ka para ulama ngabarengan atuh, yujalisu eta diuk garis miring ngabarengan al ulama ka para ulama. Jadi Imam Syafi'i teh nuju alit keneh oge tos resep ruang riung kumpul-kumpul mabar sareng para ulama, ngupingkeun hadis ngariungna teh, ngupingkeun Al-Qur'an, ngupingkeun ceramah-ceramah, ngupingkeun wasiat-wasiat. Jadi resepna teh ruang riung sareng para ulama. Itu nuju alit keneh Imam Syafi'i. Usia 7 tahun Imam Syafi'i kan tos katalar Quran. Kelas hiji SD tos katalar hatam Al-Quran, kelas ayeuna hiji SD teh mun ayeuna mah umur 7 tahun, umur 8 tahun tos katalar hadis muwatta. Ribuan hadis jeung sanadna. Da resepna ruang riung jeung para ulama, termasuk di Madinah salah sawios ulama besar ahli hadis nyaeta Imam Malik. Kartosnya caritana. Jadi Imam Syafi'i teh tumbuhna kaayaan anak yatim, diurusna ku saha ku ibu. Nah, bari keadaan ekonomina sulit. Ngan ti leuleutikna Imam Syafi'i sok resep di pasantren, sok resep ruang riung sareng para ulama. Masantrenna ka mana? Ka Madinah, nyaeta ka Imam Malik. Wayak tubuh jeung nulis. Kartosnya caritana. Kiraku teu katangkep tinggal ditulis engke. Wayak tubuh jeung sok nulis Imam Syafi'i, wayak tubuh jeung sok nulis Imam Syafi'i ma kana perkara yastafidu ngalapaedah Imam Syafi'i, yastafidu ngalapaedah Imam Syafi'i hu kana itu ma Imam Syafi'i ketika hadis-hadis yang telah dihafal itu suka ditulis langsung. Ditulisna dina naon? Ari batur mah dina palapah korma. Kerenna dina buku Kuarto, dina buku Big Boss nya mun ayeuna mah. Tapi Imam Syafi'i mah teu gaduh artos bororaah kanggo eta. Kanggo sadi dinten tuangna ge teu gaduh. Bororaah kanggo meser tinta, bororaah kanggo meser naon namina buku atanapi palapah korma kapungkur mah. Kertas. Nah, wayak tubuh jeung sok nulis Imam Syafi'i makana perkara yastafidu ngalapaedah Imam Syafi'i hukana itu mah nulisna teh dina naon? Fil izami dina tulang. Nulisna dina naon? Fil izami dina tulang. Wa nahwiha jeung saumpamina idom. Wa nahwiha jeung saumpamina idom. Mungkin pada saat itu tulang unta anu dipiceunan dina tong sampah bekas-bekas itu dibersihan ke Imam Syafi'i dipakai nulis, diukir meureunnan kitu da teu kabeuli teh kertasna. Jadi nulisna dina tulang, dibersihan neangan mapayan ieu tong sampah neangan tulang atawa saumpamana tulang nya meureun cara ayeuna aya kai aya naon diala ku Imam Syafi'i bekas-bekas nu kitu. Naon sababna Imam Syafi'i henteu jiga batur meser kertas, meser palapah korma, meser tinta, li ajzihi karena apesna Imam Syafi'i, li ajzihi karena apesna Imam Syafi'i, li ajzihi karena apesna Imam Syafi'i anil waroki tina kertas, anil waroki tina kertas. Sebab Imam Syafi'i tidak mampu untuk membeli kertas. Bayangkan Imam Syafi'i ulama besar henteu ayeuna patah semangat karena gara-gara teu kabeli kertas.
Imam Syafi'i jalmi anu teu gaduh. Urang masantren dibekelanana dibiayaanana mang pirang-pirang ku kolot urang sadayana. Kuduna mah pantesna mah leuleuwihkeun elmuna teh tibatan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mah tanpa bekal apapun bisa suksesnya. Imam Syafi'i bisa jadi mujtahid madhab, mujtahid mutlak. Bisa langsung nafsiran Quran hadis, katalar Quran, katalar hadis, jadi ulama panutan urang sadayana. Eta teh hirupna masantrenna neangan elmuna tanpa bekal apapun, bahkan nulis elmuna oge neangan heula tulang taleng, neangan tulang urut, tulang onta, tulang doma, tulang sapi. Yang nulisna teh diukir da teu kabeuli tinta kertas. Nya tuh bayangkeun urang mah mani berlimpah ruahnya bekal sapoe sabaraha, sapoe sabaraha, sabulan sabaraha. Piraku itu ayeuna eleh kudu teu dibekelahan. Maka urang mah pantesna teh leuleuwihkeun kuduna mah leuleuwihkeun ti Imam Syafi'i dina elmuna teh kuduna mah. Didinya meureunan emutan jang diri urang nyalira. Hatta malaa dugi ka ieun pinuh. Hatta malaa dugi ka ieun pinuh. Minha tina itu idom, minha tina itu izom, naon khobaya hatta malaa sehingga yen pinuh, minha tina itu idom, naon khobaya pirang-pirang tenda atawa kamar, naon khobaya pirang-pirang tenda atanapi kamar, dugikeun ka kamarna tendana nya kamarna disebut tenda teh mungkin lain imah gedong Imam Syafi'i imah bilik meureunna disebutna tenda atawa mungkin tina kaen bumina tina ayeuna tina palapah korma mungkinnya teu kapeser bata tah sehingga kamar teh pinuh ku tulang. Jadi lamun muka kamar Imam Syafi'i teh burudul tulang hungkul. Tulang naon tilas nulis ilmu dina tulang eta kartasnya. Ye carita dicandak tina kitab Tahdzibul Asma wal Lughat juz 1 halaman 67. Simpulkeun kisah Imam Syafi'i anu namanya naon? Imam Syafi'i luar biasana tetap mencari ilmu meskipun teu gaduh bakel. Anjeunna Imam Syafi'i simpulkeun caritana manya teu paham. Imam Syafi'i teh tumbuh dewasa, tumbuh berkembang dalam keadaan yatim alias tos teu gaduh i bapa diurusna eta Jarhan mana si Aipai ngaji tumbuh dewasa teu ayeuna gaduh tos teu gaduh bapa diurusna ku saha ku ibu. Nah bari kaayaan ekonomi sulit ngan Imam Syafi'i ti aalit resep mujalasah resep ruang riung sareng para ulama termasuk usia 9 tahunan Imam Syafi'i tos katalar muato dan resep ruang riung ka Madinah angkat ka Madinah teh ka Imam Malik masantren. Jadi sing resep ruang riung di pasantren, sing resep ruang riung jeung para habaib jeung para ulama nuliskeun Imam Syafi'i ilmu-ilmu anu diserap ku anjeunna kulantaran teu kapeser kertas nulisna dina naon tulang. Itu sehingga lamun dibuka kamarna Imam Syafi'i di bumina murudul naon tulang muludur turang tilas nulisna kartosnya. Itu kisah Imam Syafi'i. Salajengna al hikayatu salisatu ari hikayat carita anu katilu. Al hikayatu salisatu ari carita anu katilu. Kisah yang ketiga. Pisobri eta tetep dina mertelakeun sobar. Pisobri eta tetep dina mertelakeun sobar. Ingda tola bil ilmi dina nalika nyupri ilmu. Ingda tola bil ilmi dina nalika nyupri ilmu. Kisah selanjutnya adalah cerita tentang orang yang sangat sabar
dalam mencari ilmu. Jalasa diuk dalam kurung masantren. Jalasa diuk lain diuk teu pararubuh, diuk teh ngaji, diuk masantren maksudna. Jalasa diuk mondok masantren saha Ibnu Hajarin Ibnu Hajar Al Asqalani. Saha Ibnu Hajarin Ibnu Hajar Al Asqalani. Mana video aya teu? Kedah ditulis Al Asqalani na sabab bisi salah carita. Da Ibnu Hajar itu ada dua. Aya Ibnu Hajar Al Asqalani, aya Ibnu Hajar Al Haitami. Tah nu dimaksud di dieu mah Ibnu Hajarna Ibnu Hajar Al Asqalani. Ibnu Hajar anu ahli hadis. Pengarang kitab Bulughul Maram. Pami Ibnu Hajar Al Haitami itu ahli fikih. Ibnu Hajar Al Haitami mah pengarang Tuhfatul Muhtaj. Nu dimaksud di dieu jalasa diuk mondok masantren sa Ibnu Hajarin Ibnu atanapi Ibnu Hajaro bangga eta lamun direken ayeuna goyang munsharif. Ibnu Hajar Al Asqalani ahli naon cenah? Ahli hadis. Kitabna oge gaduheun kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari. Kulantaran ahli hadis nyarahan kitab Sahih Bukhari, Fathul Bari namina. Homsa sanawatin dina 5 pirang-pirang tahun. Homsa sanawatin dina 5 pirang-pirang tahun. Ibnu Hajar Al Asqalani masantren lamina 5 tahun. Wahwa jeung ari itu Ibnu Hajar, wahwa jeung ari itu Ibnu Hajar mulajimun eta anu netepan atawa istiqomah. Mulajimun eta anu ngamistian we geus Sunda nama. Mulajimun eta anu ngamistian itu Ibnu Hajar menetap. Mulajimun eta anu ngamistian itu Ibnu Hajar lil masyaihi ka pirang-pirang guru. Lil masyaihi ka pirang-pirang guru. Mulajamah istiqomah konsisten sadidintena sareng guruna, para guru. Ngan lam yata'allam harfan wahidan. Lam yata'allam ngamistian ka guru mungkin ngaladen. Lam yata'allam barina henteu ngaji teu nampi ilmu itu Ibnu Hajar. Lam yata'alam barina teu ngaji atanapi teu nampi ilmu itu Ibnu Hajar. Harfan kana sahuruf wahidan anu sahiji. Lam yata'alam barina teu nampi ilmu Ibnu Hajar harfan kana sahuruf wahidan anu sahiji. Masantrenna tos 5 tahun tapi teu nampi ilmu hiji sahuruf-huruf hartosna naon? Hartosna henteu diurukan ku guruna teh, tapi mungkin dititah nyuci ku guruna, mungkin dititah ayeuna ngabantuan nemok atanapi mungkin naon wae dipiwarang kumaha wae ku guruna. Ngan tetep sabar Ibnu Hajar Al Asqalani salami 5 tahun ngahidmah kanu janten guruna, mulajamah kanu janten guruna. Wajaa jeung datang. Wajaa jeung datang ila saikhihi. Wajaa jeung datang ila saikhihi yauman. Wajaa jeung datang itu Ibnu Hajar. Wajaa jeung datang itu Ibnu Hajar ila syaikhihi ka guruna itu Ibnu Hajar. Ila syaikhihi ka guruna itu Ibnu Hajar. Orang Mesirnya Ibnu Hajar teh orang mana? Mesir. Ila syaikhihi ka guruna Ibnu Hajar. Yauman dina hiji poe.
yauman dina hiji poe tuluy sumping we ka guruna Ibnu Hajar nyamperkeun ka bumi. Nah pakola tuluy nyarios itu syekh, pakola tuluy nyarios itu syekh, maksad nyarios teh naros, pakola tuluy nyarios atanapi naon naros bertanya itu syekh lahu ka itu Ibnu Hajar, lahu ka itu Ibnu Hajar. Disauran Ibnu Hajar teh ka dieu ceuk guruna teh, guruna nyarios kumaha atadri naha nyaho anjeun, atadri naha nyaho anjeun. Qala maka ngawaler Ibnu Hajar, qala maka ngawaler Ibnu Hajar, naam leres la naam muhun. Qala maka nyarios itu syekh, qala maka nyarios deui itu syekh, hada hablun wa hadhihi ason idhab wah tatib awir'a laka gonaman. Ye sami jeung caritana Mama Ciwedus Kuningan, Mama Sobari. Qala adauh itu syekh, hada kana lapad hada, hada ari ieu hablun eta tali tamang, hada ari ieu hablun eta tamang tali, wahadihi jeung ari ieu ason eta iteuk, ason eta iteuk kayunya dijieun iteuk. Idhab kudu init anjeun, idhab kudu init anjeun, wah tatib jeung kudu neangan kai garing anjeun, wah tatib jeung kudu neangan kai garing anjeun, wah tatib jeung kudu neangan kai garing anjeun. Naon kai garing teh? Suluh. Kanjang masak meureunna di pasantren ku guruna dititah neangan suluh, mun ayeuna mah dititah neangan gas. Wah tatib jeung kudu neangan suluh anjeun, awir'a atawa kudu ngangon anjeun, awir'a atawa kudu ngangon anjeun, laka pikeun anjeun, laka pikeun anjeun, gonaman kana doma, gonaman kana wedus, gonaman kana naon doma. Yeuh ieu tali ceuk guruna teh disauran, ieu tali ieu iteuk jig ngalasuluh terus sambil ngangon doma. Dititah ngangon doma jeung ngalasuluh di pasantren teh Ibnu Hajar teh ku guruna. Amal ilmu anapun ari ilmu, amal ilmu anapun ari ilmu, palaesa maka henteu itu ilmu, palaesa maka henteu itu ilmu. Amal ilmu anapun ari ilmu, palaesa maka eta henteu itu ilmu, palaesa maka eta henteu itu ilmu. Laka eta tetep pikeun anjeun, laka eta tetep pikeun anjeun. Maneh mah moal diwurukan, maneh mah moal dibere ilmu, jig we ngangon doma, jig we neangan suluh. Angta piya tatlubul ilma mundu khamsi sanawatin wa ma ta'lamta syai'an. Angta ari anjeun piya dikuring tatlubu eta nyuprih anjeun al ilma kana ilmu mundu khamsi sanawatin dina waktu 5 pirang-pirang tahun, mundu khamsi sanawatin dina naon dia
waktu 5 pirang-pirang tahun dina mangsa atanapi waktu 5 pirang-pirang tahun. Wama ta'alam ta jeung teu nyaho ilmu anjeun, wama ta'alam ta jeung teu nampi ilmu anjeun, wama ta'alam ta jeung teu nampi ilmu anjeun syai'an kana naon-naon, syai'an kana naon-naon. Anjeun di kuring masantren di kuring cek guruna geus 5 tahun anjeun teh. Anjeun neangan ilmu ka dieu teh baheula, tapi anjeun dititah neangan ayeuna ngangondoma jeung dititah neangan suluh. Anjeun teu bisa nanaon ayeuna, teu nampi ilmuna naon. Padahaba tuluy berangkat saha Ibnu Hajar saha Ibnu Hajar tuluy Ibnu Hajar berangkat. Walamma marro jeung dina samang-samangsa ngaliwat itu Ibnu Hajar. Walamma hajaro jeung dina samang-samangsa ngaliwat itu Ibnu Hajar. Pitorikihi dina jalanna itu Ibnu Hajar. Pitorikihi dina jalanna itu Ibnu Hajar. Ala bi'rin kana sumur. Ala bi'rin kana sumur. Keur jalan leumpang di jalan Ibnu Hajar teh ngaliwat kana sumur sungai. Wan nasu bari ari manusa yat abuna eta heseun itu enas. Yat abuna eta hareseun itu enas. Sulit. Yat abuna eta hareseun itu enas. Fi ikhrajil ma'i dina ngaluarkeun cai. Fi ikhrajil ma'i dina ngaluarkeun cai. Keur leumpang Ibnu Hajar teh ngaliwatan sumur sungai nu diriung ku jelema, bingung carana eta jelema teh kumaha ieu cara ngaluarkeun caina, cara ngeduk caina. Kahesean jelema teh heseun ngeduk caina. Tah lahado maka ngalirik itu Ibnu Hajar. Lahado maka ngalirik itu Ibnu Hajar, ningali ngalirik. Nempok lahado maka ngalirik Ibnu Hajar. Annal hibbala kana sayakosna pirang-pirang tali. Annal hibbala kana sayakosna pirang-pirang tali. Qad qata'at eta nyata megatkeun itu hibbal. Qad qata'at eta tali teh tamang tadi. Qad qata'at eta nyata megatkeun itu hibbal al hajaro kana batu. Al hajaro kana batu. Pata ajaba maka kaget. Pata ajaba maka kaget takjub itu Ibnu Hajar. Waqala jeung nyarios itu Ibnu Hajar. Waqala jeung nyarios itu Ibnu Hajar. Al-hablu yaqta'ul hajaro. Al-habru kana lapad al-hablu ari tamang tali. Al-hablu ari tamang tali yaqta'u eta megatkeun meulahkeun ieu hablu. Yaqta'u eta meulahkeun ieu hablu al-hajaro kana batu. Al-hajaro kana batu. Al-hablu ari tamang alladhi anu minal kutni tina kapuk tina katun. Minal kutni tina kapuk atawa katun kain kapuk kain katun. Yaqta'u eta bisa meulah itu hablu. Yaqta'u eta bisa meulah itu hablu al hajaro kana batu. Al hajaro kana batu. Asulba anu teuas. Asulba anu teuas. Pakolu
maka nyararios itu nas. Faqalu maka nyararios itu nas. Alad dawami yaqta'ul hablul hajaro. Alad dawami kana lapad eta. Alad dawami logatna bari netepan kana langgeng. Alad dawami bari netepan kana langgeng. Dawam continue terus menerus. Yaqta'u bisa melah. Yaqta'u bisa melah. Naon al hablu tambang tali. Naon al hablu tambang tali. Al hajaro kana batu. Al hajaro kana batu. Qala maka nyarios Ibnu Hajar. Qala maka nyarios Ibnu Hajar. Wa alad dawami yaqta'ul ilma Ibnu Hajarin. Wa alad dawami jeung bari netepan kana langgeng. Wa alad dawami jeung bari netepan kana langgeng. Sobar istiqomah terus menerus continue. Yaqta'u bisa melah al ilma kana ilmu. Yaqta'u bisa melah al ilma kana ilmu. Saha Ibnu Hajar. Saha Ibnu Hajar tuh. Jadi perumpamaanana Ibnu Hajar keur leumpang mendak sumur nuju derariung ku jelema anu hese ayeuna ngadukan caina teh lami. Mun ayeuna mah bari kusan yo karek diomean. Ayeuna mah kunaon? Kusan yo. Gampang cai ayeuna tinggal ngocorkeun. Baheula mah hese aya ngeduk teh komo di datar kadu mah masih kene ku timba can lebetsan yo. Masih kene kunaon? Ku timba hese ngalah cai teh. Hayang cai loba teh kudu nimba, kudu beberengkes kesang ngoprot, kesang gede, kesang leutik. Tapi istiqomah terus we. Sok ayeuna hayang cai misalkan sabak ageng nima terus-terusan di kampung di Palumuran di Taraju terus ali terus we pinu we tungtung namanya. Nah gitu ilmu oge cik Ibnu Hajar ilmu oge gitu. Ibnu Hajar nengelkeun ayeuna tamang tali kana batu terus we kikieuan bari ningali jelema eukeur ngedukan cai dina sumur. Ibnu Hajar kikieuan kan di jalan leumpang Ibnu Hajar teh cicing heula ningali eta kan tali digebug-gebug kana batu. Tali tamang digebug-gebug kana batu. Ari pek teh beulah batuna teh kalilaan teh. Terus dikieu-kieu. Tuh. Tali wae anu bahanna tina katun, anu bahanna tina kapuk, anu hipu atuh bahanna lain bedog, lain lingis, lain parang, lain besi, tali teh kan kain tapi bisa meulah anu teuas. Bisa meulah batu anu teuas. Kunaon eta? Alad dawam. Sabab terus dileukeuna terus we kitu. Da beulah eta batu ge nya. Nah, maka Ibnu Hajar juga pulang deui ka pasantrenna. Uih deui ka pasantren manggih ilmu eta. Manggih ilmu cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok. Nging diteraskeun. Cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok. Terus eta cai ngecelakan karena batu. Da batu bakal naon dekloknya. Sok manggih batu anu dareklok eta teh terus dikecelakan ku cai ditapakuran ku Ibnu Hajar. Oh kitu neangan ilmu teh. Kuring 5 tahun can bisa naon. Ah ulah putus asa. Sabar balik deui masantren deui. Neangan ilmu deui sehingga dugikeun ka anjeunanana jadi ahli ilmu sukses masantren. Jadi intina ketika kita merasa sulit untuk mencerna ilmu aduh mani hese wae nalar teh keureuh we terus ala dawam nya ulah ayeuna pegat terus-terusan masantren terus-terusan ngaji ulah putus
asa terus menerus ngaji leukeunat engke ge bakal bisa. Jadi pelajaran ti Ibnu Hajar teh naon? Kudu sobar dina milarian. Paham materina? Materi ieu kan tadi mah Imam Syafi'i, aya naon materi Ibnu Hajar Al-Asqalani, urang Mesir. Jadi kudu naon cenah? Kudu sabar dina neangan ilmu terus we leukeunnan ieu. Ulah aya mah sautak saeutik hayang balik aduh. Sautak saeutik mewek, sautak saeutik nelepon. Moal sukses atuh kitu mah. Nya, moal sukses nu aya kalah cila. Tapi kudu naon sabar milarian ilmu gitu. Keun we nya, keun we ayeuna misalkan ngarasa hese wae teu ngarti wae, keun we leukeunan kayak 8 tahun di Biptol Hoer bakal jadi kayak gitu. Amin ya Allah ya Rabbal. Asal leukeun we istiqomah ngaji kayak bakal karasa kayak. Keun ayeuna dianggap aduh rada hese ilmu teh keun we. Nu penting orang berjuang terus-terusan sabar ulah putus asa jiga Ibnu Hajar sampaikeun ka anjeunna gaduh karangan namina Fathul Bari aya nu cetakanana 13 jilid aya nu cetakanana rupa-rupa nyarahan kana Sahih Bukhari. Sahih Bukhari na oge aya nu 5 jilidna aya nu 3 jilidna. Komo ieu syarahna ngajelaskeun Sahih Bukhari hadis ngajelaskeun hadis. Itulah luar biasana Ibnu Hajar. Wa qata'a jeung nempuh maksud megatkeun kana ilmu teh nempuh nya wa qata'a jeung nempuh Ibnu Hajar menempuh kana itu ilmu wa qata'a jeung nempuh Ibnu Hajar kana itu ilmu rodia muga tinggal bendu tukul yogatan geus sarua eta mah ti kamari ge kitu logatna rodia muga tinggal bendu saha Allah Gusti Allah anhu ti itu Ibnu Hajar. Mudah-mudahan Allah henteu ngabendu ka Ibnu Hajar alias ngaridoan. Wa ardo jeung ngaridokeun Ibnu Hajar. Wa ardo jeung ngaridokeun Ibnu Hajar kana itu kana itu ilmu kana itu ilmu wa asbaha jeung jadi saha al imamu al hafid saha al imamu Imam Ibnu Hajar al hafid anu katalar hadis. Jadi nu katalar hadis teh gelarna naon? Al-Hafid, namun kata Al-Quran Al-Hamil. Saha al-Imam Ibnu Hajar Al-Hafid anu katalar hadis. Jadi naon? Sohiba Fathil Bari eta jadi jalmi anu gaduh kitab Fathul Bari atau singkat nama Sohiba Fathil Bari eta anu ngarang anu gaduh kitab Fathul Bari teh maksudna naon? Ngarang kitab Fathul Bari. Tulis kasih sina nyarahan Sahih Bukhari kitab Fathul Bari teh nyarahan ngajelaskeun Sahih Bukhari. Naon Fathul Bari teh nyarahan atanapi ngajelaskeun Sahih kitab Sahih Bukhari. Seueurna Fathul Bari 15 jilid. Video kadieu mata sakieu berarti tak karanganana teh asalna mah naon asalna mah ngangondoma ngalasulu di orang ku guruna pas di jalan mendak cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok teh maka terus-terusan masantren ngaji deui dalik salami 5 tahun henteu menang ilmu tapi terus tidak putus asa akhirna beliau terus-terusan masantren ngaji akhirna jadi ahli jadi al-hafid anu katalar ribuan hadis. Bari bisa ngajelaskeun hadis eta nulis kitab menjelaskan hadis eta disebut kitabna Fathul Bari. Seueurna sabaraha jilid?
15 jilid. Ngajelaskeun hadis naon? Sahih Bukhari. Bukhari hungkul. Aladi anu kola nyarios. Aladi anu kola nyarios. Fihi dina itu aladi saha al ulama para ulama. Saha al ulama para ulama. Nu mana ku para ulama tos sok dilalakonkeun la hijrata ba'dal fathi kana lapad la hijrata ba'dal fathi. Nah, ieu stabiloan. Ieu teh la kata la hijrata ba'dal fathi teh kata naon namina teh testimoni para ulama karena kitab Fathul Bari karangan Ibnu Hajar. Sekali deui ieu lapad la hijrata ba'dal fathi teh testimoni para ulama karena kitab Fathul Bari karangan Ibnu Hajar Al Asqalani. Hartosna testimoni teh mengomentari bahwa ieu kitab teh kitab anu alus gitu. Cara orang testimoni meureunnan contoh hidup meser seblak langsung testimoni. Ini seblak bagus itunya. Naon samarana enak gitu. Itu testimoni. Dalam kurung unen, testimoni dari unen. Maka orang lain tuh berbondong-bondong beli seblak kanu dibeli ku unen. Itu testimoni. Nah, ieu ge para ulama nyebatkeun la hijrata ba'dal fathi. Naon cenah? La hijrata ba'dal fathi. Hartosna logatna. La hijrata teu aya hijrah neangan ilmu eta maujud. La hijrata teu aya hijrah neangan ilmu eta maujud. La hijrata teu aya hijrah neangan ilmu eta maujud. Ba'dal fathi dina sabada ayana kitab Fathul Bari. Ba'dal fathi dina sabada ayana kitab Fathul Bari. La hijrata teu aya hijrah neangan ilmu eta maujud. Ba'dal fathi dina sabada ayana kitab Fathul Bari. Lamun geus ngaji kitab Fathul Bari geus teu kudu neangan ilmu kaditu ka dieu cenah kitu. Ciri naon? Ciri kitab Fathul Bari teh sangat menghimpun sakabeh ilmu geus lengkap pisan. Berarti para ulama sangat merasa puas dalam testimonina. Merasa naon? Puas dengan adana hadirna kitab Fathul Bari nu dikarang ku Ibnu Hajar Al Asqalani. Merasa puas. Lamun geus ayeuna ngilikan geus mutolaahan kitab Fathul Bari maka geus teu kudu hijrah kaditu ka dieu neangan ilmu sejen. Cukup dina Fathul Bari geus loba ilmu. Daging hungkul teh istilahna mah. Dina kitab Fathul Bari teh. Gitu. Pahamnya? Kumaha cenah ceuk para ulama testimoni kana kitab Ibnu Hajar? La hijrata ba'dal. Sekali deui, la hijrata ba'dal. Kudu hijrah neangan ilmu deui lamun urang geus ngilikan kitab Fathul Bari. Alias geus merasa naon puas. Wah, luar biasa berarti karangan nu dikarang ku Ibnu Hajar Al Asqalani sangat luar biasa. Yakni ngamaksad itu si aladi. Yakni ngamaksad itu qail nya. Tulis we qail. Qail teh anu nyarios. Yakni ngamaksad itu qail. Sa qail teh? Anu nyarios. Fi talabil ilmi kana lapad yakni ngamaksad si qail fi talabil ilmi. Maksad nama dina nyupri ilmu. Fi talabil ilmi dina nyupri ilmu. Teu kudu nyupri ilmu deui cenah lamun geus wareg ayeuna aku kitab Fathul Bari. Man ingdahu Fathul Bari ka'anna fi baitihi nabiyan. Luar biasa tuh testimoni lagi.
Man indahu fatul bari kana fi baitihi nabiyan. Man arisa sajalma. Ieu testimoni deui cirian. Man arisa sajalma ingdahu eta tetep disandingan man ingdahu eta tetep disandingan man arisa sajalma ingdahu eta tetep disandingan itu man. Fathul Bari ari kitab Fathul Bari ari kitab Fathul Bari. Ka'anna fi baitihi maka kaya sayaktosna eta tetep di imahna itu man. Ka'anna fi baitihi maka kaya sayaktosna eta tetep di imahna itu man. Maka kaya sayaktosna eta tetep di imahna itu man. Naon nabian aya nabi. Naon nabian aya nabi. So man ingdahu fathul bari ka'anna fi baitihi nabiyan. Kumaha cenah? Man ingdahu fathul bari ka'anna fi baitihi nabiyan. Turutan barang siapa yang memiliki kitab Fathul Bari maka seolah-olah di rumahnya ada seorang nabi. Sasajalma nu gaduh kitab Fathul Bari bari sok dibaca dipahami maka kaya di imahna eta jalma aya nabi. Paham teu? Sabaraha hargana aya anu 1.800.000 aya nu 3 juta aya nu 5 juta rupiah. Sabab sabaraha jilid 15 jilid bari baradag. Mun teu kapeser carana sing pinter dina ngelola maktabah syamilah. Dina HP itu bisa ngadownload PDF kitab kuning itu. Aya lamun tiasa mah keyboardna kudu keyboard Arab. Gampil. Jadi lamun teu kapeser da tu artosna ti mana sakitu. Sok we ayeuna mah tina handphone aya tinggal diketik dina maktabah syamilah for Android aya. Atanapi dina maktabah al-waqfiyah seueur nya. Dina archipe.com aya seueur. Kitab-kitab tas komplit asal hidup pinter ngagunakeun HP bukan untuk dipakai main tapi dipakai untuk membaca kitab. Jadi kumaha cenah? Testimonina aya duanya namanya 2. Hiji la hijrata ba'dal fathi. Teu kudu hijrah neangan ilmu lamun geus paham kitab Fathul Bari. Testimoni kedua, man indahu Fathul Bari ka'anna fi baitihi nabiyan. Barang siapa yang memiliki kitab Fathul Bari maka seolah-olah di rumahnya ada seorang nabi. Maksudnya seorang nabi kumaha? Lain nabi aya nabi tapi maksudnya hukum-hukum anu dicanaku nabi, penjelasan-penjelasanana, bayan-bayana, penjelasan agama Islam itu sudah sempurna dijelaskan ku Ibnu Hajar dina kitab Fathul Bari. Memuaskan pokoknya nama testimonina gitu. Pal ilmu luar biasanya itu Ibnu Hajar karanganana. Rencanakeun dari sekarang dina hate engke beres masantren ek ngarang kitab naon. Minimal atuh kieu teu ku basa Arab ku Sunda. Teu kudu basa Arab, minimal karangan itu Sunda. Contoh bade ngadamel nadoman
ayeuna nadoman asanatir tuh kan teu acan aya anu ngarang nadom asanatir. Naon nadomanana? Nadom Sunda nyaritakeun hikayat para ulama dikarang ditulis di jieun nadoman dijieun bukukeun we ayeuna 10 lemar ge itu juga karangan nu penting manfaat 10 lemar tapi katalar ku 10 jalma itu lebih manfaat. Awaskeun kamar urang kali awaskeun ka ayeuna ibu-ibu paham nya nah gitu. Tenan naon zaman ayeuna mah ngadamel namina tukilan. Namina naon? Tukilan Sunda. Nya teu mampu ayeuna dengan berbahasa Arab atuh ku Sunda. Tenan naon sae? Itu karangan-karangan. Carana mah hidup sing rajin we nulis. Baik dina status maupun dina ayeuna buku, dina diare, dina naon, tulis segala rupa anu ku hidup dihimpun. Cara ieu kitab asanatir teh karya Kiai Musa Mustafa alumni Lirboyo anu ngora keneh. Tapi bisa ngarang ieu teh tina ngambilan tina kitab-kitab sanes padahal mah. Jadi nukil teh ngadownload tina kitab sanes. Contoh tuh ieu kan tina cariosan Syekh Said, terus kamari tina Marokil Ubudiyah. Jadi kitab-kitab sanes ditulis ku anjeunna teh dijieun we hiji kitab. Ditulis tentang carita hungkul gitu. Pahamnya? Nah gitu anjeun ge diajar. Urang ek meuli buku alit contohna teh bade nulis tentang misalkan mutiara hikmah. Tulis mutiara hikmah karya Uneng, karya naon ayeuna karya Sayyidatuna Uneng gitu. Ya, make al-alamah, karya al-alamah anu loba ilmu al-alamah teh pan. Ayeuna Sayyidatuna Uneng. Atawa karya biasa al-hakir ad-dhaif wujidan ya. Hartosna dina Sundana mah karya yang sangat fakir akan ilmu gitu Uneng. Nah bagus nanti dihimpun ku Uneng teh di jero nate tulisan mutiara hikmah meunang ngaran naon. Oh Uneng misalkan aya dina buku LKS misalkan dina Quran hadis aya satu hadis ditulis ku Uneng teh ayat Quran jeung artina aya misalkan dina Lubabul Hadis ditulis tentang naon misalkan tentang sobar dina Lubabul Hadis ada satu hadis tentang sobar ditulis ku Uneng teh dijelaskeun ku Uneng teh. Jadi gitu kuneng teh. Nah itu bagusnya. Nah nanti akan jadi karangan ke dibaca. Ya gitu. Harus rajin ti ayeuna. Matak tiba heula ge di papatahan kudu boga buku khusus kanggo nulis-nuliskeun faidah, nulis-nuliskeun ilmu gitu anu meunang ngaji taklim kan sok aya ilmu sasieun sabeuneureun ngaos Lubabul Hadis komo anu ku haji eta itu hadis-hadis nu disampaikan ku Nabi nya ngaos Fathul Qorib ngaos ayeuna naon ku Amang Hidayatul Mustafid ngaos Sitin ngaos naon pokona mah surahan guru ditulis itu himpun dina satu buku. Cara kitab asanatir juga itu menang nukilan tina kitab-kitab lain rajin jadinya itu salajengna pal ilmu makari ilmu makari ilmu kuluhu tegesna sakabehanana ilmu majmuun eta nu dikumpulkeun fi Fathil Bari dina kitab Fathul Bari karena seluruh ilmu itu dikumpulkan dina Fathul Bari maka memuaskan. Lianahu karena saya kosna Fathul Bari syarhu Sahihil Bukhari eta nyarahan kana kitab Bukhari. Syarhu Sahihil Bukhari eta nyarahan kana kitab Sahih Bukhari. Ari Sahih Bukhari teh karangan Imam Bukhari, hadis-hadis Nabi anu sahih karangan Imam Bukhari. Wa utia jeung didatangkeun
Wa utiya jeung didatangkeun naon bil ilmi ilmu, naon bil ilmi ilmu, kullihi tegasna sakabehan ilmu, kullihi tegasna sakabehanna ilmu, min awwalihi timimiti kawitan ilmu, min awwalihi timimiti kawitan ilmu, ila akhirihi dugi ka akhirna ilmu. Nuhun be nuhun. Ila akhirihi dugi ka akhirna ilmu. Sahih Bukhari teh tulis di sini kirang langkung aya 8.082 hadis. Dina kitab Sahih Bukhari kirang langkung 8.000 biolis. Kirang langkung 8.082 hadis. Aya sabaraha hadis dina kitab Sahih Bukhari? 8.082 hadis. Sahih hadis nanya sadayana. Kata lar teh 8.000 hadis. Eta we heula lubabul hadisnya kur 400 hadis lubabul hadis. Setiap bab 10 hadis. Eta teh Imam Bukhari teh padahal katalarna teh 100.000 hadis matnan wa sanadan. Imam Bukhari katalar hadisna teh sabaraha? 100.000. Ngan nu dituliskeun nu hadis nu sahihna itu hanya 8.082 hadis kirang langkungna. Pernah dites. Imam Bukhari teh orang Rusia, orang Eropa, orang Uni Soviet kapungkur. Kantos dites ku para ulama, dites diacak-acak hadis teh ku ulama teh. 10 ulama ngajajar dites Imam Bukhari. Dites hadis jeung matana kan beda-beda. Hadis jeung matan teh. Contoh misalkan an Sa'id Al-Hudri, an Abdullah bin Abbas, an naon nampi tisa kola. Tadi acak-acak. Matana dibedakeun diacak-acak. Matan nu ieu di oplos karena sanad hadis anu beda deui gitu. Tapi ku Imam Bukhari diomekeun 100.000 hadis eta kaomekeun ku Imam Bukhari sabab geus katalar 100.000 hadis. Anu dituangkeun dina kitab Bukhari itu hanya hadis sahih naungkul yaitu 9.082 hadis kirang langkung. Tah eta Sahih Bukhari nu neme disarahan ku Ibnu Hajar Al Asqalani nu carita Nabi ngarangna kitab naon sarahna Fathul Bari. Kitab Fathul Bari nyahimpun sakabeh ilmu agama Islam. Ti ilmu nu pertama nepikeun ka ilmu nu akhir. Min aina ata di mana min aina ata di mana datang min aina ata di mana datangna itu Ibnu Hajar min aina ata di mana datangna itu Ibnu Hajar bihada kana ieu ilmu bihada kana ieu ilmu tuh bisa nyarahan Sahih Bukhari di mana Ibnu Hajar eta bisa ilmuna di mana bisa ngajelaskeun 8.000 hadis bil mudawamati kulanggeng dalam kurung kontinu bil mudawamati kulanggeng istiqomah bil mudawati kulanggeng dia tekun wal murobatoti jeung ku murobatoh hartosna sasambungan wal murobatoti jeung ku sasambungan terus ngaji kaya teh hidup sana keur murobatoh di pasantren keur nyambungkeun ka ilmuan. Tah terus-terusan Imam Bukhari teu eureum murobatoh. Langgeng terus-terusan istiqomah Imam Bukhari ngaji matak bisa we ngarang kitab Fathul Bukhari. Pala Buddha maka teu meunang teu eta maujud pala Buddha maka teu meunang teu eta maujud
naon minas sobri tina sobar. Pala budak maka teu menang teu eta maujud naon minas sobri tina sobar. Ingda tola bil ilmi dina nalika nyupri kana ilmu. Ingda tola bil ilmi dina nalika nyupri ilmu. Nah itu cirian. Maka kuncinya harus sobar dalam mencari ilmu. Kade tanamkan dina hate sing sobar yang alim teh ulah kaputuskeun kapegatkeun ku perkara anu megatkeun hidup tina masantren. Jadi sing sobar we terus di pasantren cicing sing parat nepikeun kabisa. Nah, itulah rumusna lamun hoyong sukses jika Ibnu Hajar Al Asqalani seueur karanganana. Haras. Nah, alhamdulillah ieu teh dicandak durusun tina dersanana li syaihi kitab durus artosna dersanana li Syekh Said bin Musfir karangan Syekh Said bin Musfir juz 5 halaman sabaraha teh 20 genep. Mudah-mudahan ieu carita nu dicaritakeun tentang Imam Syafi'i jeung Ibnu Hajar Al Asqalani tiasa diambil hikmahna, tiasa menjadi motivasi, tiasa menjadi api bakar pemicu urang sadayana semangat jeung sobar dina nyupri ilmu. Sehingga teu aya deui harapan mudah-mudahan urang sadayana nu aya di ieu madrasah janten ahli ilmu. Janten sukses sadayana masantrena parat, masantrena lami, masantrena istiqomah dipaparingan ilmu nu seueur mangfaatur barokah. Amin ya Allah ya Rabbal Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.